urang naik bangke ka tarekat hampir saralah bae jelema kabeh. Sebab geus ngabersihan batin. Ketika urang geus ngabersihan batin neuleun nu saralah teh kagambar ngan teu meunang dipokeun. Ai lain keur ngaji mah. Keur langsung kos kitu moal bisa. Eta kakarek encan datang ka hal. Lamun geus datang ka hal mah geus lain deui. Hal teh ya rasa. Aya ku ilmu, aya ku hal. Kuari kakaraku ilmu doang, ilmu toriko naik loba nu salah jelema kunaon kiai engkeuy-engkeuyan kadinya salah teh. Aduh cilaka ta budak ninggalkeun Allah. Pandeka Allah urang teh eta budak ninggalkeun Allah lu lompatan kadinya salah. Merenung urang. Tah kaditu lompat ka partai salah. Ninggalkeun Allah eta budak teh. Aduh kitab aya di nyana, pinter aya di nyana, kiai aya di nyana, tapi lalangkahanana lelempanganan lain deuk ka Allah ta budak. Salah eta salah. Lobatan nu salah geus urang. Tingkahna nu geus lah eta kakarak dideuleu make ilmu. Sebab deuleuan teh engke aya nu make ilmu, aya nu make hal. Hal mah rasa. Ketika geus datang ka rasa, wah, leuwih-leuwih tah mah. Rasa ieu mah geus datang ka hal, masyaallah, masyaallah. Ja urang teh boga rasa salat ngeunaheun teh ieu kieu rumusna itu encan kos kitu can ngeunaheun kanyaon katebak urang antara nu ngeunaheun jeung henteu sebab urang geus boga rasa. Urang boga rasa teh meunang ti Allah ngan make peraturan da awalna teh ieu ditinggalkeun ieu dilaksanakeun timbul rasa ku ngeunaheun itu teh kiai tapi can bisa can ngeunaheun kajeun kumaha ge salatna urang bisa nebak can husuk mencari usuk malah katebak engke kurang. Di jero hatena aya sanguan, di jero hatena aya sapatuan, di jero hatena kanyahoan moal nyalahan kajen kumaha ge sebab rasanya na geus aya jadi mantul batur-batur teh kagambar teu meunang dicaritakeun. Mun dicaritakeun fitnah.